Nu dimaksud ayeuna Quran ditungtung wetan katungtung kulon kitu teh lain tulisanana Pak, sanes tulisanana nya, tapi eusina. Adapun dina tulisan mah bisa beda-beda eta teh, bisa beda-beda. Sapertikeun ayeuna dina ayat sebagian ayat wa min ayatihi ra inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun nya, ayat-ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Terus kaituna naon? Nah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Taya liqaumi yatafakkarun itu catatan menurut riwayat Hafs. Nah, jadi dina tulisan sami riwayat Hafs teh gitu. Lamun make riwayat Hafs. Dina catatan tulisan liqaumi yatafakkarun. Tapi bila mana diambil melalui riwayat ayeuna qaulun. Nah, jadi Al-Quran teh memiliki 7 riwayat bacaan, 7 riwayat tulisan. Lain liqaumi yatafakkarun, tapi liqaumi yaqilun. Tuh. Jadi lamun ayeuna mengukur Quran ditungtung wetan ka tungtung kulon sarua lah kitu. Eta teh lain bacaanana, lain tulisanana, tapi nu dimaksud adalah eusina. Da tulisan mah bakal beda-beda. Di Indonesia pan tulisan Al-Qur'an teh aya teh tulisan riwayat Hafs. Ya. Nah, di daerah Afrika mah anu kamasyhurna teh lain riwayat Hafs tulisan jeung bacaan teh, tapi riwayat waras. Riwayat waras. Ari riwayat waras beda jeung riwayat Hafs. Ari riwayat Hafs mapan lawan maca Quran teh urangnya umumna wabil akhirati hum yuqinun gitu kan. Nah, ari riwayat waras mah benten Bu, Pak. Bacaan teh wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati lain wabil akhirati. Itu jadi dina masalah catatan mah bakal beda. Al-Qur'an teh tergantung riwayat mana anu dek dicatatna, anu dek dipake nulis Quran. Oke, bacaan moal sami. Semacam ayeuna riwayat Hafs, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu riwayat Hafs. Kumaha riwayat waras? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi mimna dipenekeun. Maliki yaumiddin tuh maliki yaumiddin begitu. Tapi maliki yaumiddin dipenekeun. Itu riwayat waras. Ayeuna upamanya kana riwayat kumpul benten deui. Ayeuna alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu riwayat kumpul. Beda deui jeung riwayat qalun. Oh. Geus kitu lah teu kudu apalnya kalir-lieur atuh. Tara kabaca ye mah tamah gado ngagayot teh bisi gitu. Aya anu maca sing beda jeung urang wah salah. Lain itu nu salah sian belet gitu. Eta otak ayat wadduhe. Nah, itu riwayat waras eta teh. Wal laili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu wae waras ta. Riwayat ayana kolom geus beda deui eta teh. Kok teh jadi ga wa izgala lain kok wa izgala. Otak baheula abi gitunya keur masantren di Sadang pangaresa akang sok ayeuna ngabahas aya bahasa ke wagala gitu. Ayeuna gak kara sadar oh riwayat kumbul gitu atau riwayat kolon. Jadi kok teh jadi jadi gin jadi ga. Semacam ayeuna dina surat Al-Ikhlas. Dina surat Al-Ikhlas lamun ayeuna kurang dibaca qul huwallahu ahad Allahus somad. Nah riwayat ayeuna waras sami ngeun engke ditungtungna bakal beda. Walam yakul lahu kufuwan ahad itu waras. Walam yakul lahu kufan ahad waras ta lain hapus waras. Walam yakul lahu kufa. Itu jadi beda-beda. Nah matak nu ngaran bener anu datang tina hasil pemikiran baik karena memikirkan Quran atau memikirkan hadis, nah itu moal sarua bakal loba bedana. Walaupun mikirkeun Quran, mikirkeun hadis. Jadi Quran mah akur kitu ditungtung kulon katungtung wetan teh, hadis mah akur ditungtung wetan katungtung kulon teh sami. Ngan bila mana geus dipikirkeun eta Quran, bila mana geus dipikirkeun eta hadis, dipikir diolah, digali bakal beda. Matak aya mazhab Imam Abu Hanifah, aya mazhab Imam Malik, aya mazhab Imam Syafi'i, aya mazhab Imam Hanafi. Tuh eta teh beda-beda. Duh kabehanana ge latar belakang nama Quran jeung hadis. Nah, iya bener bila mana anu munculna tina hasil pemikiran, maka bila mana ayeuna mengakui diri anu paling bener batur salah, nah itu salah hukumna. Salah. Jadi itu bener tuh urang we hasil pemikiran urang, hasil pemikiran batur masalah. Nah itu salah hukumna. Itu beda jeung urusan iman jeung urusan Islam. Kapahamnya? Tah di dieu mata urang kudu diajar bijaksana karena hasil pemikiran anu sejen. Lamun urang boga pemikiran diri sorangan cek urang mah kieu tong nyalahkeun ka batur, tong nyalahkeun ka anu sejen tong. Gitu. Karena pemikiran anu sejen. Naon sababna? Sabab pemikiran batur ge bisa wae bener. Lamun latar belakangna tina pemikiran, terkecuali bila mana urang erek ngarahkeun hiji jalma ku hasil pemikiran urang kakara menang disalahkeun. Salah maneh mamikir teh atuh tah kieu ye ari hayang apal macarana tek didongengkeun ku urang teh gitu kakara menang nyalahkeun. Ngan bila mana aya jalma anu sarua punya pemikiran itu anu sarua punya pemikiran urang sarua punya pemikiran adi dieu mah harus saling menghargai.
teu bisa orang nyalahkeun ka ditu ngaku diri anu bener atawa itu ngaku bener orang anu salah teu meunang. Sabab anu latar belakang hasil tina mikir mah bener teh jadi lain hiji tapi jadi loba. Cara anu tadi teh ya. Itu watak di zaman ayeuna nya najan bid'ah oge bid'ah teh hukumna teh. Bid'ah nya aya NU bid'ah teh. Dari zaman Nabi mah eueuh. Itu aya Persis, aya Muhammadiyah, aya Salafi, aliran. Eta teh bid'ah hungkul kabehanana ge. Ngan kabehanana ge bener eta teh. NU bener, Muhammadiyah bener, Persis bener, Salafi ge bener gitu, asa ulah salah pikiran we. Bener kabehanana ge. Sepanjang ngaku iman ka Allah, sepanjang ngaku iman ka Rasul, ngaku Islam agamana bener. Pokoknya asal iman ka Allah, iman ka Rasul, sarua agamana, sarua sahadatna bener, dek naon bae aliranana. Bener eta. Teu bisa silih salahkeun jeung teu meunang we nyalah-nyalahkeun kanu sejen ka umat Islam anu sejen hanya karena beda paham.